Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anaking mimi sinarang apa dina dinten ieu sejajajab hideup. Anjeunna anu bade mukakeun panto gerbang kabagjaan pikeun hideup. Sumangga mimi kalih apa tiasa lumengkah. Ku sampean anu palih katuhu diawitan ku aosan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi robbi, abda'u bismillahi qalbi, salawatan ala rasuli wa ala ali wa sohbi. Semangga mimi kali apa tiasa majeng, sendana tiasa dibika majeng ka panggung pelaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun anu kusim kuring dipihormat sepuh kasepuhan pini sepuh sadayana, anu kusim kuring dipihormat keluarga ibu sinareng bapak hajat, anu kusim kuring dipihormat sadaya anu sami linggih di ieu patempatan. Alhamdulillah wa syukurillah dina danget ayeuna urang tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok hempak merbayaksa dina raraga nyakseni acara ngaras sareng siraman. Urang daroakeun ku sadayana pamugi ieu calon panganten teh sing dina dinten enjing acara akad pernikahanna lungsur langsar berkah salamet teu aya kakiranganana. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Dikawitan ku ngadastakeun puji sinareng puja ka zat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sinareng nikmat-nikmat sajabina anu tan watas wangeunna. Dikawit salawat kautamian urang kucurkeun tur urang kecerkeun ka junjunan urang anu pangnyong colangna saalamar capada teu aya sanes lintang ti nabiyana wa habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, sahabatna, karabatna tug dumugi ka urang sadayana salaku umatna, pamugi urang sadayana salamina kaangkeun tur kacepretan sapaatna dugikeun ka jaga yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Wargi sadayana sepuh kasepuhan pini sepuh anu kusim kuring dipihormat, amit hatur sim kuring nada widi tinu galih anu wening nada jembar tina manah anu setra wirehna bade ngaping jalana ieu acara siraman. Sate acana paralun anu kasuhun hampura anu kateda bilih lepat dina prak-prakanana bilih henteu sapagodos sareng mamanahan ibu bapa sadayana nyuhunkeun ditawakuf anu saageng-ageungna. Tangtosna di dieu sim kuring cumarios sabulang bentor tuna tina subasita kawantos sanes ahlina sim kuring mung saukur kajurungan pancen ku Fitria Entertainment kanggo ngajejeran ieu acara adat. Kubargi kitu bilih di dieu aya ahli seni, bilih di dieu aya juru siram, hapunten anu kasuhun sanes bade ngalalangkunganan ieu mah mung saukur ngalaksanakeun pancen. Wargi sadayana sepuh kasepuhan pini sepuh anu kusim kuring dipihormat sateu acan ieu acara dikawitan. Urang samikeun heula emutan urang atanapi persepsi urang ngeunaan siraman supados henteu lepat kaprah ka payuna. Geulis anaking siraman teh henteu nangtoskeun sah sareng henteuna hiji pernikahan. Sanaos teteh henteu siraman oge dina dinten ayeuna pernikahan dina dinten enjing tetep sah tiasa lumangsung. Kumargi nu namina siraman mah mung saukur adat istiadat. Nanging sing sanaos mung saukur adat istiadat teu kirang manfaatna kanggo urang sadayana utamina kanggo calon panganten anu bade ngalih ti alam lalagasan ka alam kurenan atanapi alam rimitan. Teras prayogi oge kaudinga rehing dina agama Islam mah siraman teh henteu aya henteu wajib malih mah teu sunah-sunah acan. Nanging insyaallah engke dina prak-prakanana moal kaluar tina tetekon agama sinareng dari gama. Atuh cenah di dieu aya lilin, aya kekembangan, aya sesengitan paralun anu kasuhun hampura anu kateda sanes bade musyrik. Ieu mah mung saukur simbol siloka hiji pangdoa pamugi ieu calon panganten sing caang lahir batinna, sing seungit sing sae rupina sapertos kembang kitu sapertosna nama. Wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat dina ieu acara anu baris digelar dina sonten ayeuna aya sababaraha hiji jujutan acara. Di antawisna nu kahiji nyaeta ngecageun aisan. Naon atuh nu disebatkeun ngecageun aisan teh sumangga urang guar sasarengan.
Ngecagen Aisan nyaeta Ais panungtung tinu jadi indung kanu jadi budakna. Ais pamungkas tinu jadi bapak kanu jadi budakna. Teteh parantos jalugjug jangkung gelis anaking hidup tos sakedahna tiasa mulangkeun ka nyah nu jadi indung. Tos sakedahna hidup teh tiasa mulangkeun ka asih nu jadi bapak. Nanging dagening teteh rumaos ti alit dugikeun ka dewasa mung saukur ngaririweuh ngarerepot ka mimi sareng ka bapak kadang hohoa kadang sesentak ngabohongan kanu jadi indung kanu jadi bapak. Kari-kari teteh ayeuna parantos dewasa tos waktosna hidup mulang tarima hidup geuning bet bade pamitan ka mimi sareng ka bapak bade ngantunkeun mimi sareng bapak bade ngalaksanakeun hirup urip rumah tangga. Nya kitu deui mimi sareng bapak nahanya mimi sareng bapak teh parantos janten sepuh anu tiasa nyumponan sagala rupi kahoyong anu jadi budak. Nahanya mimi sareng bapak teh parantos wareg ngatik ngadidik ngapi ngajaring ka ieu murang kalih dugikeun ka ngajantenkeun ieu murang kalih teh murang kalih anu solehah sakumaha anu ngaamanahkeunana Allah Subhanahu wa taala. Nahanya mimi sareng bapak teh parantos luas ningali si teteh sinah macakal hirup sorangan. Nahanya mimi sareng bapak teh parantos wareg ngagalentoran bari jeung nyebutkeun nyaah. Teu acan mimi sareng bapak wareg sasarengan tos waktosna tos ugana bohongan gaduh murang kalih teh istri. Jodoh pati bagja sareng cilaka parantos aya anu ngaturna urang teu tiasa mungpang kana kahoyongna. Wargi sadayana rupina eta nu disebatkeun ngecageun Aisan teh leupasna tangawaler mimi sareng apana kumargi dina dinten enjing saatosna akad nikah dilisankeun cacap kawajiban mimi cacap kawajiban bapak ngalih tangawalerna ka saha ka carogena nya. Teras nu kadua nyaeta ngaras teh asal kecap tina raas nyaeta lir ibarat cai dina walungan anu deetna dugi kana memuncangan. Upami dilarapkeun dina bahasa Sunda mah raas teh reueus. Kena ku paribasa burung palung bodo gelo hade goreng oge anak sorangan anu cikalnya ah ku cikalna anu bungsunya ah ku bungsuna anu solehnya ah ku solehna jeung sajabana tangke di mana teteh tos ngaraoskeun yen teteh teh seueur lepat ka mimi seueur lepat ka bapak hayu geulis anaking urang tepangan mimi urang tepangan bapak urang wasuh dampa sampeanana pamugi sing janten sababiah lumungsurna pangampura Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan pangampurana mimi sinareng bapak. Teras engke aya sesi di mana teteh cumarios ka mimi cumarios ka bapak anu unggalna hidup ngahatur nuhunkeun hidup nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun didoakeun ku mimi kalih ku apa. Teras anu katilu nyaeta acara siraman sareatna teteh siram ku cai hakikatna hidup siram ku pangdoa pamugi naon-naon anu dicita-citakeun ku calon panganten naon-naon anu dicita-citakeun ku ibu ramana kalih wargi sadayana anu sami linggih di ieu patempatan sing ginuluran sapanejah tina kana dikabul ku nu kawasa amin ya robbal alamin. Wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat rupina eta jujutan acara anu baris digelar dina sonten ayeuna atuh supados teu nyangkolong kana waktos sareng aya dina kabarokahan urang kawitan wae acara ku aosan bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anak yang hidup tiasa mayun ka mimi gelis anak yang teh ayu urang mulangkeun deui padineungan 22 tahun anu katukang hidup kungsi dia ais kudu jadi induk hidup kungsi digagandong kudu jadi bapak teu karaos anaknya ayeuna hidup parantos jalugjug jangkung paralun anaknya ibu sanes bade mukakeun aib hidup kumaha hidup nyusahkeun anak kanu jadi indung kanu jadi bapak nanging hidup kedah sing emut dugikeun ka saageung kieu teh ieu teh alatan saha tangtosna aya nu janten cukang lantaran hidup tiasa gumelar ka ieu alam dunya nyatana mimi sinareng apa di dieu aya sinjang anu janten saksina gara pasihkeun ka mimi gara suhunkeun Aisan pamungkas ti mimi satu acan hidup pamitan. Ini teteh sono kami ya pisan kami
Lain tebih sarang mimi jika teteh pada nikah hoyong sasanuan hoyong di Aisyah ku Aisyah anu pamungkas dijajabkan ku doa-doa mimi Gelis anaki teteh budak mimi oge sono ka hideup mimi oge nyaah pisan ka hideup lamun seg mimi kawasa menta kanu kawasa tong waka meureun gelis ari mimi sareng bapak atuh bade sareng saha nanging dalah dikumaha saha atuh indungna nu teu suka saha indungna nu teu bagja ningali nu jadi anak rek nyorang rumah tangga hayu gelis anaki hidup urang diayun ambing deui ku mimi mulangkeun paninengan urang nyoreang alam katuka hayu gelis anaki dijajabkeun ku doa-doa mimi mangga mimi ditampi sinjangna mangga teteh ayeuna mayun ka bapa lajeng di aya lilin teh minang kapalita jantan salami ieu apana anu nyaangan lengkah anu jadi budak agamana akhlakna karegregan hatena istuning dicaangan ku nu jadi bapa Bapak teteh sono ka bapak nyaah pisan ka bapak alim tebih sareng bapak jing teteh pada nikah teludeung yang dicaangan dijajabkan ku doa-doa gelis anaki teh ayu budak bapa hidup sing teteg hidup sing pancag hayu anaki lengkah hidup baris dicaangan dijajabkeun ku doa-doa bapa sareng mimi mangga ayeuna bapa lungsur ka tuntung samping anu palih dieu mangga mimi oge ngadeg sareng teteh lungsur ayun ku sempi maka bapak tiasa mampas sakit sedikit di ayun mah di ayun kanya indu ari ayun gelis ayun abi ari ayun gelis ayun abi di ayun mah di ayun kanya indu Bimi sareng bapak sate acan ieu neng dilungsurkeun tina aisan bade ditaros heula laras ieu teh bapak sareng Bimi teh ridho ikhlas dina dinten enjing ingkang putra bade ditikah ku hiji jajakan nu dipika cintana ridho ikhlas alhamdulillahirabbil alamin tawis Mimi sinareng bapak ridho sinareng ikhlas etangan katilu lilina tiasa ditiup sasarengan sate acan aoskeun heula taun sahadat sareng sholawat Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillah, mangga tangan katilu lilina tiasa ditiup sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga apa di udar sinjangna dilungsurkeun teh ayuna tina Aisyah Mimi. Mangga ayeuna teteh dipeluknya Mimina sareng apana dua nana ku hidup ditangkep. Mimi, Bapak, hatur nuhun, parantos jantan orang tua hebat, sepuh abdi anu pangbageurna, hatur nuhun. Katampi jasa-jasa Mimi kalih apa? Hapunten, teteh acan tiasa mulang tarima ka Mimi, ka Bapak acan tiasa mulangkeun cinyusu indung. Bungku doa duka pihatur Mimi Bapak sing sehat, sing waluya, sing panjang yuswa. Doakeun teteh bade ngarumah tangga supados aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala kenging kabagjaan lahir sinareng batin. Mangga cekap geulis dipeluk Mimina disun taarna disun. Tahan dulu. Mangga cekap ayeuna tepangan apa? Apana disun? Sun pipi kanan pipi kiri. Mangga disun taarna geulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap mangga Mimi sareng apa tiasa calik? Teteh calikna mayun ka Mimi sareng ka Bapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi sadayana acara ngecageun aisan parantos sering sekapihatur anu salajengna urang dilajengkeun ku mangrupi acara ngaras. Sakumaha anu parantos diguar yen ngaras teh nyaeta ngawasuh dampa sampean ibu sinareng ramana. Margi aya pidawuh moal dihampura hiji umat saupamina teu dihampura kudu jadi indung rejeng nu jadi bapakna. Margi ridho Allah aya dina ridho Mimi sinareng bapa. Sing saha jalmi anu teu ngadamel sumpah palsu tumut ka ibuna tumut ka ramana tinangtos kengeng kabagjaan di dunyana sareng di akhiratna. Sareng aya pidawuh anaking yen sawarga teh aya dina dampa sampean ingkang ibu tikawit detik ayeuna kapayun hidup ulah rek neangan dukun lepus paraji sakti geuning kabagjaan teh henteu tebih teu kedah leuleungan aya payunan hidup Mimi sareng Bapa. Geuning kabagjaan teh henteu tebih anaking aya payunan hidup Mimi sareng Bapa nu penting hidup sing tiasa hormati lawat ka aranjeunna. Kade anaking hidup ulah rek wantun-wantun ngajaheutkeun manah Mimi sareng apa. Margi doa aranjeuna lir ibarat doana Rasul tembus dugikeun ka langit anu katujuh. Di mana engke hidup pinanggih jeung kapeurih, pinanggih jeung kanyeri dina rumah tangga geuwat tepangan Mimi sareng Bapa geura nyuhunkeun dihapunten geura wasuh dampa sampeanana. Geulis anaking munjung ulah ka gunung muja ulah ka sagara sabab gunung sok rajen bitu sagara sok rajen bedah. Munjung kudu ka Rumah Agung pek geulis anaking tah wujudna nu jadi indung geura penta doa nu jadi indung sabab indung teh tunggueuna rahayu. Muja kudu ka Rumah Kawasa geura penta anaking tah nu jadi bapa sabab bapa teh tangkana darajat lamun hidup hayang hirup mulia waluya tangtosna koncina aya di Mimi sinareng di apa. Geulis anaking di dia aya sinjang 7 di dia sinjang kinasihan sinjang pinilihan kanyaah ka meumeut Mimi sinareng apa. Janten sagala rupina teu aya nu disumput salindungkeun istuning kanggo hidup. Ayeuna wangsulkeun deui ka hidup tos tiasa teu acan hidup ngauihkeun kanyaah kadeudeuh perjuangan Mimi sareng apa salami ieu teu acan nya geulis. Mangga ayeuna mah urang tepangan Mimi hidup calikna lurus mayun ka Mimi. Mangga ayeuna hidup teu kenging tungkul tetep rarai Mimi tetep socana teh. Leres ieu teh Mimi teteh. Teh ieu Mimi anu pang sering-seringna kanyerian hate ku hidup. Ieu Mimi anu pang sering-seringna kasentakan ku hidup, kabohongan ku hidup. Tapi Mimi anaking nu pangheulana ngahampura deui da puguh nu jadi indung mah lautan hampura. Sakumaha gedena kasalahan nu jadi anak teu weleh indung mah ngahampura deui. Ieu geulis Mimi anu parantos hese capek ngakandung hidup salapan sasi hidup aya dina kandungan Mimi nyangigir lain nangkarak salah dicanak berat di kantun piraku beral hidup medal ka ieu alam dunya Mimi taruh nyawa. Geulis anaki lamun seug hidup apa waktos hidup keur alit hidup udur keun bae Mimi mah bobo bari calik oge keun bae Mimi mah sawengi ngangais hidup oge keun bae Mimi mah apa dipanjangna peuting oge ngangais hidup nu penting nu jadi anak tiasa anteng.
eta teh sanes sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun ti alit dugikeun ka hidup dewasa. Ieu mimi geulis sakapeung mimi sok nyarekan hidup paralun geulis anak ieu mimi teh bakat tingkunya mimi teh melang sok sieun jadi anak teh cilaka sok sieun jadi anak teh salah lengkah sok sieun jadi anak teh nepi kana cita-citana. Ieu mimi geulis anak ieu sanaos hidup nyaman sareng ngarencangan hidup sanaos hidup nyaman sareng picarageun hidup moal nyaman sareng mimi ayeuna uihkeun deui ka hidup tos tiasa teu acan ulang tarima kami teu acan ya geulis. Mangga ayeuna mah urang wasuh dampal sampean mimi sateu acana ku hidup dipencetan heula bilih salami ieu hidup jarang mencetan dampal sampean mimi bari nyuhunkeun widi bari diwasuh dampal sampeanana. Duh mimi puputan kalbu hormaten siang jeung wengi bugi mimi luntur kalbu maparin widika abdi sejak wasu sampean milari ridoning Gusti. Mangga geulis dilebetkeun 2 dampa sampean mimina kana lebet bokor kancana dilebetkeun 2 nana ku hidup dibersihkeun sing bersih. Mangga sing laras ngabersihkeun nana sing tiasa ngaluruhkeun sagala rupi dosa perdosaan hidup kami ini. Banyu uning kahuripan janembrang gugurilapan wadahna bokor kancana prak hidup geraniatan bersihkeun lahir jeung batin bersihkeun lahir jeung batin. Mangga cekap geulis mangga ditanggeuhkeun dampa sampean mimina dina lahunan hidup mangga ku hidup tiasa dielap digaringkeun saparantosna garing ku hidup tiasa dipasihan sesengitan sanes hartos hidup kedah nyengitan dampa sampean mimi unggah dinten tapi sengitan ku akhlak sareng kalakuan hidup anu sae di mana hidup engke tebih ti mimi kade geulis anaki sing tiasa ngajaga kehormatan diri sareng kehormatan keluarga. Mangga cekap ayeuna hidup mundur mangga disun dampa sampean mimina bari nyebatkeun ampun mangga dijiad ku mimi ampun mi ampun Gusti ieu sampean pun biang anu parantos saya capek ngarawat abdi Gusti ieu sampean pun biang anu parantos saya capek ngakandung abdi salami salapan sasi Gusti gerak iur kanyaah kagopun biang sakumahanya nami kanyaah diri abdi dina waktos alit mi tiluhur sausap rambut dihanap sahibas dampa mugi mimi wening ati kersa ngahapunten ka abdi mi hapunten mi hapunten Allahumma agfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Mangga cekap gelis ayeuna hidup gugah hidup gerasa sauran kami mimi gara ngahatur nuhunkeun nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun didoakeun ku mimi. Mimi hatur nuhun Mimi
bagaikan dewasa. Punten, teteh tak cantiasa ulang terima kamu. Mugi Allah ngebalas segala rupi saya amin. Doakan teteh anjing teteh bade nikah. Mugi aya dina kalancaran sareng kabarokahan aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Mangga gelis dicepeng panangan mimina dua nana ku hidep gubragen mastaka hidep dina pangkonan mimi. Duh mimi abdi hapunten samudaya kalepetan mimi kalepetan rumas abdi tameler kami mikirang sumujud aduh Gusti kirang sumujud tilahir dugi kabatin mugi mimi ngahapunten. Mangga cekap gelis ayeuna dipeluk mimina ditangkep sing pageuh. Duh anak mimi nu gelis puputon kalbu kadieu gelis susutan eta citangis mimi teh ikhlas hidup kami ngaras doa tindung jadi papayung nu agung. Mangga cekap teteh disun mimina sun pipi kanan tahan dulu, sun pipi kiri tahan dulu. Mangga disun taar mimina tahan dulu. Mangga cekap ayeuna mimi disun taar tetehna ku mimi disun. Alhamdulillah mangga cekap teteh ayeuna tepangan bapak. Mangga teteh calikna mayun ka bapak sing lurus. Gelis anaking hidup tekengeng tungku tetep prarai apa tetep socana teh leres ieu teh apa teteh teh ieu bapak anu parantos dugu lupet nyawa pikeun ngabelaan hidup. Ieu bapak anu ridho ka panasa, ridho ka poekan, ridho ka hujanan, ridho ka tirisan pikeun tiasa nyumponan sagala rupi pangabutuh hidup. Ieu bapak geus anaking anu pang teu ikhlas-ikhlasna, anu pang teu ridho-ridhona ningali nu jadi anak ngecelakeun cimata, digugu deui ka hayang hidup teh. Sok sanajan hidup masuk tara hoyong terang ti mana atuh ari mimi jeung bapak gaduh artos. Nu penting sagala rupi ku hoyong hidup tiasa kacumponan. Ieu bapak geulis anak. Lamun segideuk apa gubrag hidup ka ieu alam dunya geuwat ku bapak teh dirawu, dipangku. Lirna ngeindog beberemna di bajuan, di adanan, di komatan, sok sieun nu jadi anak katirisan, sok sieun nu jadi anak kaburu kaharewasan ku setan. Ieu bapak geulis anaki. Lamun segidep apa, waktu sidep keur alit hidup udur, kadang bapak sok ngadoa semu sombong, Gusti, tepakeun bae panyakitna ka abdi Gusti, tepakeun bae kanyarina ka abdi Gusti, pun anak mah awewe, bisi teu kuateun. Tah geulis anaki. Sakitu-kituna kanya anu jadi bapak ayeuna wangsulkeun deui ka hidup tos tiasa teu acan hidup ngauihkeun ka nyaah tur ka asih bapak teu acan nya geulis. Boro-boro ning kitu sakalian dipiwarang oge sok kadang namalang sok diengkekeun nya. Mangga ayeuna mah urang wasuh dampa sampean apana
Satu acana nyuhunkeun widi heula dipencetan heula dampa sampeanana nyuhunkeun widi bade diwasuh dampa sampeanana. Mangga teteh dipencetan heula dampa sampean apana? Duh Bapak puputan kalbu hormateun siang jeung wengi mugi Bapak luntur kalbu maparin widika abdi sejak wasuh sampean milari ridhoning Gusti. Mangga geulis hidup mundur sakedi dilebetkeun dua dampa sampean apana kana bokor kancana. Mangga ku hidup dibersihkeun. Banyu uning kahuripan canembrang guguri lapan wadahna bokor kancana prak hidup geraniatan bersihkeun lahir jeung batin bersihkeun lahir jeung batin. Mangga cekap geulis ditanggeuhkeun dampa sampean apana duanana dina lahunan hidup ku hidup tiasa dielap digaringkeun. Geulis anak king teteh budak bapak pepeujeuh ti bapak geulis. Keun aku paribasa hana cara kadata sawala anakna cilaka inung bapak anu kababawa bapak yang tiis ceuli herang mata di mana we hidup ayana kade hidup sing tiasa ngajaga paripolah jeung basa sing tiasa ngajaga kehormatan diri sareng kehormatan keluarga urang di mana wae ayana saupamina laku lampah hidup sae kasasama janten jalmi anu manfaat pikeun balarea meureun bapak jeung mimi teh kacanak seungitna ieu teh murang kalih saha urang mana saha ibu ramana bapak kacanak seungitna sareng mimi brahal anaki doa apa jeung mimi teh oleh nganteng nyarengan hidup pamugi hidup sing tiasa kengeng kabagjaan lahir sinareng batin. Mangga cekap ayeuna hidup mundur. Mangga disun dampa sampean apana bari nyebatkeun ampun. Mangga ku apa dijia didoakeun dicepengan mastakana. Ampun Pak, ampun Gusti, ieu hore. Sampean pun Bapak anu parantos saya capek salami 22 tahun lumengkah milarian apakah kanggo abdi Gusti. Geura ieur kanyaah kanggo pun Bapak sakumaha anjeunna mi kanyaah diri abdi dina waktu salih. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rubayani sogiro. Mangga cekap geulis. Mangga ayeuna hidup gerasa saurang nyuhunkeun dihapunten ka apa? Nyuhunkeun dihapunten, nyuhunkeun didoakeun sareng nyuhunkeun diwalianina dinten enjing. Bapak teteh nyuhunkeun dihapunten segala rupi kapatan rumaos teteh teu ajan tiasa bakti ka Bapak dina dinten enjing teteh bari nikah doakeun ku Bapak supados aya dina kalancaran babagja lahir batin sareng teteh nyuhunkeun diwalian dina dinten enjing. Gelis anaki hidup di hampura ku apa dilahir ka batin hampura wage bapak jeung mimi nu sakieu-kieu
jasa kapasihkeun kahidap beranaki sing salamat king bagja lahir batin danten keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Teteh di Cepeng pandangan apa na dua nana gubragen mas taka hidup dina pangkonan apa? Duh Bapak abdi hapunten samudaya kalepatan apa kalepatan rumas abdi tambelar ke Bapak kirang babati aduh Gusti kirang babakti ti lahir dugi kabaktiin mugi Bapak ngahapunten. Mangga cekap gelis enak dipeluk apana ditangkep sing pageh ku hidup. Bral anaking geramiang payunan tuh kahirupan kamelang Bapa ayeuna sanajan hidup sawawa tapi pada Bapa mah tiis celi herang mata. Mangga cekap teteh disun pipi kanan Bapa tahan dulu, pipi kirina disun tahan dulu. Mangga taarna disun ku hidup disun. Mangga ayeuna apa ngesun taar teteh ditahan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wargi sadayana rupina acara ngaras parantos sering sekapi hatur sate acan kanu acara siraman rupina bade aya nu dikantun mana raina nu mana raina diantos mana dede adia sakedap kaset mangga wargi-wargina mana wargi-wargina bilih aya keneh emakna akina uakna bibina mamangna diantos di panggung pelamina mangga sapalihna bilih aya keneh tiasa dipalih dieu mangga teteh gelis anaking tepangan wargi-wargi ti mimi kalih ti apa geram munut pangapunten sareng pidoa ti aranjeunna wargi-wargi ti mimi sareng ti apa sami ku hidup kedah dipikanyaah kedah dipikadeuh kedah dihormatan margi aranjeunna anu bade janten wakil mimi sareng apa di mana mimi sareng apa jaga mulih ka alam kalanggengan ka saha deui hidup sumolondo ari sanes ka wargi-wargi ti mimi kalih ti apa mangga teteh dipalih ditu heula mangga ku hidup di papai hiji-hijinya mangga sungkem nyuhunkeun pangapunten sareng pidoa ti aranjeunna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mangga cekap teteh di papai ku hidup mangga di tepangan mangga cekap dilajengkeun mangga tiasa ditepangan deui wargi-wargi sadayana simkuring ngawakilan jirim jenisna calon panganten bilih teu tiasa katepangan sadayana ka wargi-wargina tatanggina sobat sareng sadayana anu sami hadir di ieu patempatan hapunten anu kasuhun saurna ada di hapunten ka sadayana sareng nyuhunkeun pidoa ti sadayana pamugi dina dinten enjing acara akad pernikahan lungsur langsar berkah salamet amin ya rabbal alamin.
Mangga ka wargi-wargina anu bade nyiramkeun tiasa ngabaris ti palih ditu nya. Wilujeng sumping ibu kuwu wilujeng sumping. Mangga nengna tiasa diapit ku mimina kalih ku apana. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi qalbi. Salawatan ala rasuli wa ala ali wassohbi. Mangga cekap, teteh tiasa calik teh. Tiasa calik, mangga dikawitan heula ku mamahna, mamah dipalih dieu. Mangga tiasa dikawitan heula ku Mimi nyiramkeunana kana panangan heula, kana mastakana, kana pundak sareng kana sampeanana nya mangga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ieu acara siraman pengantin nu papasangan, mugi Gusti Allah nu heman ngalungsurkeun kabarokahan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Mugi lungsurkeun cahyana sae lahir sae batina, sae rupi sae manahna, sifat soleha salalawasna. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ieu acara siraman pengantin nu papasangan, mugi Gusti Allah nu heman ngalungsurkeun kabarokahan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya
panganten nu suci dijaga diriksa ku Gusti. Mangga ayeuna mimi sareng apa aya di sagadengan calon panganten? Mangga ayeuna apa motong rambutna sakedik? Tungtung rambutna dipotong saalit. Mangga potongan rambutna disimpan dina pisin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli syaratin nura yaumal qiyamah. Mangga ayeuna gentosan mimi anu motong, bapak anu nyepeng pisina. Bapak dipalih dia we, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli syaratin nura yaumal qiyamah. Sing ageng milik luhur darajat gelis anaking diparkeun rezekina disinglarkeun tina balaina berat beunghar dina rezeki anu halal. Mangga ayeuna potongan rambutna kumimisan ku apa dibuang ka pengker dipiceun. Urang piceun geuleuh keumeuh kaawonan ieu murang kalih. Pamugi sing didongkapkeun kamuliaanana kasabaranana. Bagja lahir sinarang batina salamet dunya sareng akhiratna. Amin ya rabbal alamin. Mangga mimi dipalih dia mi. Mangga ieu ceretna dicepeng ku mimi sareng ku bapak ku duaan. Mangga teteh mayun ka mimi sareng ka apa. Bapak sareng mimi caina dikucurkeun ka nganteng teu kengeng putus-putus. Teteh wudu sakumaha wudu badena tepang salat. Mangga siap? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Mugi lungsurkeun cahyana sae lahir sae batina sae rupi sae manahna sifat soleha salalawasna. Mimi bapak kumaha ieu tos laras wuduna? Alhamdulillahirabbil alamin. Neng tiasa calik, mimi sarang bapak aya di sagedengan neng disun pipi kanan kiri. Nah, mangga mimi dipalih dia. Neng. Mangga siap. Sun pipi kanan kiri 1, 2, 3. Keheula ieu tetehna teh katutupan, laraina tehnya ku mimi sareng ku bapak. Nya, mangga ayeuna siap ulangi deui, siap. 1, 2, 3. Tahan 10 jam teteh tahan teu acan saminggu keneh teh. Mangganya alhamdulillahirabbil alamin wargi sadayana sepuh kasepuhan pilih sepuh anu kusim kuring dipihormat rupina acara siraman parantos sering sekapihatur anu salajengna urang dilajengkeun ku mangrupi acara sawerannya aya sawer sinjang. Mana tim pemburu saweran sadayana dipalih dieu? Mangga siap? Tim pemburu saweran siap? Bade dicek heula wios. Tim pemburu saweran mana suaranya? Aya, siap. Saha ieu nu ngengengkeun samping kumaha kesepakatan heula kumaha bade orokan deui. Oh nuju, alhamdulillahnya mugi kengeng sampingna. Mangga siap? Bismillahirrahmanirrahim. Teu acan, ieu panginten sinjangna bade disodakohkeun, tawis anjeunna parantos diecageun tina aisan mamahna tina gandongan ramakna nya, janten sinjangna bade disodakohkeun. Mangga siap? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, tidak sekarang. Tidak sekarangnya diprank dulu. Siap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1,
2, 3. Teu acan keneh. Sigana hoyong ku bahasa Inggrisnya. Siap. 1, 2, 3. Mangga, mangga sate acan ka sawer arto sareng permen, ieu panginten bade pecah pamor heula. Mangga ku hidup dipecahkeun etangan katilu ka payun, kedah sakaligus peupesnya siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyuhunkeun pitulung ka Gusti Allah Subhanahu wa taala pamugi dina dinten enjing sagala rupi permasalahan hidup dipecahkeun kalayan cara anu sae caina herang laukna beunang aya dina kalancaran. Siap. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Pepes kendi seet cai pada bersih ati. Ieu aya naon? Rezeki. Alhamdulillahnya pecah permasalahan rezekina keluar. Mangga siap? Tim pemburu saweran siap? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wur awur ngawuran calon panganten. Awur awur ngawuran calon panganten. Mimi bapak atos ke enjing panginten langkung seueurna namanya. Mangga warga sadayana saura enjing langkung seueur deui nya. Mangga siap. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi sadayana sepuh kasepuhan pilih sepuh anu kusim kuring dipihormat rupina rangkaian acara adat ngaras sareng siraman parantos sareng sakapihatur sim kuring anu mancen tugas ambu marah main nada dihapunten tina sagala rupi kalepatanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.